Geus lila rasa ieu eunteup nyicingan jerona dada. Rasa hayang mika boga tapi biwir teu mampu nyarita. Kasieun leuwih loba batan kawani keur ngungkapkeun rasa. Kumeok samemeh dipacok ngajadi realitana. Ieu lain sieun manehna teu malikeun perasaan, tapi sieun teu bisa mere bagja jeung mawakana jalan anu diridoan ku pangeran. Eta nu ngajadi sabab urang leuwih memilih mencintai dalam diam, mertahankeun perasaan lewat tulisan. Urang bakal terus nulis tentang manehna, tentang rasa urang anu telaksana. Nepi kajaga tulisan urang teu kahaja ku manehna baca jeung nyentuh hatena tanpa dikira.